Heh, jarajan yuk. Hayu, tapi tong kabinung marahal. Maknya kayak tariguan menih hijina gopean. Heunya keur mah ukur mekal 1000 heuh nih. Anu sebeah nih jajana. Geus we atuh saria teh jajan kosi ka material ai hayang awet mah. Ih, naon sih maneh nih da teu diajakannya. Paduli teuing, barena oge hayang jajan tinggal di sorangan muara riweuh kos maraneh. Siti, emang kesek bisa diopi? Ngeunah teu rasana. Ini nyaho bisa diopi mah erek diopi ku abi. Ijabah di imah abi mah loba sia dihareup imah urut nyen sepiteng. Engke urang cobaan nih. Sia kai meni belegug. Sia kai nih. Hayu Hayu. Tadi cek si Siti ning. Nih sia hayu buru dek ngilu moal nih. Tinggalkeun geura. Bosi. Hayu dek jajan moal. Bosi hayu maneh nih. Cicing wae. Enggak bosi mah. Hayu buru. Naon eta? Bosi mah modal. Ya normal nih jadi we bosi modal nih. Naon jadi ka abi nih. Eta mah manehna we anu kabiasaan anger sok medut wae. Nih udah tahu bosi teh tadi teh lagi nahan modal nih. Jadi murah modalna. Goblok lain ditahan sia teh KWC rek ngawelu mah geus nyaho sia masuk ka borosotan. Sok lamun geus ka borosotan kitu sanu rek nyempal, sanu rek ngabersihan. Maneh. Goblok sudi. Nih golo nih bosi. Nih anggur nih. Hayu ayo ti heula Hayu Berta. Goblok tengah denge. Berta, budak. Apa kau ini? Budak-budak. Saya tidak budak. Nah, atuh sia teh di geroan teh tengah denge. Nih, ieu pang ngabersihankeun tai si bosi. Ngomong apa kau ini? Saya tidak paham pun. Tali apa? Tali tambang? Tali pocong kah? Buat apa kau minta sama Berta? Goblok jadi kanu tali. Tai, sia teh budak tai.